jalma ngarti ngabukbak leuweung pikeun niangan hiji beuna anu can puguh khasiatna kaciri sumber daya manusia kolotok we sugan sia mah. Naon teh nu pasea naon di mana teh? Yang ngarep. Waduh, ada petir di siang hari. Waduh. Oh ya, ul. Teh keur sarerea. Mainya. Ainu maling domba disiksa. Nepi ka boborot getih dibawa ke kantor polisi ribut nepi ka dihukumna. Nah, pejabat salah rek diantep gitu. Ini hukum tidak adil nih. Mau kaitonan diantep kurang ngajar. Iya. Sap. Iya. Wah, iya. 5 masuk pukulan gua. 5 nya. Wah, iya. 7 pukulan gua masuk. Lawan. Kenapa diam? Kasihan. Awatos. Hayo maju. Huyuk. Sakali. Aduh, silahkan bangun, Dek. Ya, punah ya. Punah sama 1 pukulan. Tidak. 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 No. 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 Kenapa 7 bisa dibayar, bisa lunas oleh 1? Tidak mungkin. No. Seperti orang yang tidak bisa maca. Abang buta sia teu sakola, bangsat. 6 lagi hutang kamu. Wah, harus dibayar lunas. Oh, harus dilunasi. Ya, oke. Sanajan mana pintu katar bisa katar mah ya. Mau ada kerja teh. Mau ada kerja satu yang beaks ai. Piraku ai kurang kerja buta nya. Sok, eueuh turunan ti dituna aing teh pas aja ya. Sok sia. Eueuh turunan ti dituna aing teh pas aku ajar. Marukana dek sieun mun aing. Hayo sia. Oke. Tuh. Waduh, ya takut sama gua. Aduh, hebat. Citra Yuda tuh. Nu boga lalakon mah nya sieun. Kitu matak teh oge. Tapi kata euy nyen kaonaran di lembur batur teh. Oh teh. Radio di mana teh? Kasebut teh penjabat, selain teh ngaku-ngaku penjabat, make otak atuh saeutik, selain teh jalma ngarti. Setan sia. Nah, itu nu pasea gitu. Di mana teh? Atau anu berita aya jalma ngarti ngabukbak leuweung, pikeun niangan hiji beuna anu can puguh khasiatna. Kaciri sumber daya manusia kolotok we sugan sia mah. Naon teh nu pasea naon di mana teh? Yang ngarep. Aduh. Waduh, ada petir di siang hari. Waduh. Oh ya, ul. Waduh, mukanya sama dengan muka gua. Waduh, tidak bisa dipicen sasieur. Yang mukul sama kepala gua lo. Aku. Why? Kenapa? Coba saparajis bapur gua. Wah. Make otak nyen tindakan teh si lain teh pejabat di Astina Ai kitu? Mun nyen tindakan teh pikir heula na ngarugikeun ka negara jeung ka bangsa ieu. Nah eleh ku buta sia. Sampai nepi ka merele eta omongan buta Da aing teu ngadenge da kudu ditu.
Kan sia nyentinakan teh dititah kusaha. Kai dibukbakeun. Kudorna Maksudna dek neangan kakayon Puraga Jati jang naon eta? dipelakeun di alun-alun, abe aman, abe tentrem. Lain seuri goblok. Otak teh otak udang euy. Udang sia teh Udang kumaha eta sia teh kumaha teh? Aya patula patalina eueuh. Jeung naon? Ajeng kakayon Puraga Jati. Aku teuing da ieu tugas. Manusana kudu bener hayang bener nagara tentrem ayam subur makmur loh jinawi. Lain nyaranekeun kana kakayon Puraga Jati, purakeun eta teh euy. Purakeun pikiraneun. Palsapa? Biasa Ah teuing aing mah. Nu penting mah tak kakayon kapangi. lamun sia ayeuna rek ngaruksak leuweung, memeh ngaruksak ribut teh aja aing da. Emang ya luan ya gua. Berani lo? Ya bagaimana saya tidak berani kalau kamu berani? Kalau berani sama Citra Yuda harus bisa silat, karate, judo, tinju, gulat dan sebagainya. Siap. Dianggap saya tidak punya pangabisa. Buktikan. Lihat dulu pangabisa saya. Coba saya mau melihat apakah betul Anda bisa silat. Kecil. Karate, judo. Silat. Tempat silat. Jika buktikan siapa yang patut. Montong lama bacot. Tempat tilu, lihat dulu. Cika neuleuh aing cika. Gorila ada goblok. Kacau ya. Manya ya silat gitu patut goblok. Wah, pinter gua silat melihat sama lu. Kurang ajar sia. Hah? Halus kena aing. Beye sia teh beda. Mundur. Pergi. Goblok ngahambat sia. Bangsat teh. Hei sia buta, tuluykeun jeung aing. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bae wirang. Sanajan pitro kater bisa kater punya dia apa. Aing mau alah. Nepi ka kitu na ieu nyaan di leuweung loba penampakannya. Aduh silaka. Ku aing ieu aki-aki rek disandra. Disandra jalma kitu mah tuman sia. Ieu ayo. Sia. Sok urang astina lamun butuh kudorna cokot udag teangan aing. Aduh, ama, tua, gitu. Ai, tanggung jawab urang Kurawa ngadon kalalabur. Kala lompatan itu. Paula Aswatama anakna pirakureup. Duh, ampun ama sanajan kana lak-lakan naga putra maksan milarian. Duh, kudu kasaha minta tulung ya.